Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Sim kuring bade ngawartakeun hiji barita ti SMA ITM Miftahul Khoir. Program makanan bergizi gratis atanapi MBG henteu ngan ukur dipake nyumponan kabutuhan gizi siswa, tapi oge jadi inspirasi sababaraha siswa kreatif pikeun ngalakukeun panalitian. Kanggo terang langkung jelas kumaha program ieu mangaruhan siswa, ayeuna urang langsung ka babaturan kuring nu tos aya di lapangan. Hatur nuhun anu di studio, ayeuna abdi atos sareng salah sahiji siswa SMA Miftahul Khoir anu ngalaksanakeun panalitian ngamanfaatkeun siasa MBG. Mohon bisa disejakeun heula namina saha? Abdi sareng Ihsan. Oke, Ihsan. Kumaha asal usulna muncul ide ieu ngagunakeun MBG pikeun panalitian? Jadi mimitina saprak program MBG dilaksanakeun di sakola ieu kuring sareng babaturan kuring ninggal MBG teh nya sawae unggal poena. Tah saprak eta kuring milih bahan pikeun panalungtikan nyaeta tina sesa MBG eta. Jadi bisa kamanfaatkeun teu ka piceun kitu wae. Dari siasa MBG. Naon alasan Ihsan milih MBG salaku bahan panalitian ieu? Sabab kuring sareng babaturan dina panalungtikan eta butuh nu ngaranna nyata sangu aking atawa sangu aking teh nyaeta sangu anu dipoe heula sanes eta di blender jadi tepung beas. Tah MBG eta sesana kan aya sesa sangu. Jadi kuring ngamanfaatkeun eta pikeun panalungtikan kuring sareng babaturan kuring. Oke. Terakhir ya teh. Naon tujuan Ihsan tina panalitian ieu anu anjeun ka Ihsan laksanakeun? Tujuanna jelas kuring hoyong ngamanfaatkeun sesa MBG ieu ngarah teu kapiceun sia-sia. Jadi bisa ngurangan sampah organik tina sesa MBG atau lamun bahasa Inggris nama disebut zero waste. Hatur nuhun Ihsan. Hatur nuhun sakitu wae ti abdi di lapangan. Balik deui ka studio. Hatur nuhun kana laporanna. Salajengna urang bade ningali wawancara sareng sumber anu sanes ngeunaan kreativitas siswa dina ngamanfaatkeun program MBG. Kanggo langkung jelasna, urang langsung ka reporter salajengna. Hatur nuhun nu di studio. Ayeuna abdi parantos sareng kasiswaan SMA ITM Miftahul Khoir sareng saha Pak? Saya nggak apa-apa ya pakai bahasa Indonesia ya, karena saya bukan orang Sunda, jadi mohon maaf pakai bahasa Indonesia saja. Nama saya Zidna Zidan. Kumaha tanggapan pihak kasiswaan ngeunaan murid anu ngalakukan panalitian ngagunakeun kadaharan MBG? Menurut saya pribadi justru itu sangat bagus. Itu menandakan bahwa siswa-siswi tersebut sudah paham dengan apa yang akan mereka lakukan. Jadi dia bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Dan ini juga kan mengenai sampah MBG itu kan sangat ramai diperbincangkan di luaran sana ya, karena banyak dampak sampah-sampah yang tidak dipertanggungjawabkan lah dari sekolah-sekolah ataupun pihak MBG pun tidak memberikan solusi untuk mencegah sampah yang berkilo-kilo bahkan bertonton dari MBG tadi. Bapak sendiri juga baca di berita itu ada sekitar 10 ton per minggu atau per bulannya itu meningkat di Bandung itu. Nah, bagi siswa SMA ITM Miftahul Khoir yang melakukan penelitian KTI-nya dengan mengambil tema dari MBG, khususnya sampah MBG, itu sangat bagus. Bahkan tadi kemarin udah baca sekilas dari KTI-nya cukup bagus, dari
sampah-sampah MBG khususnya dari nasi yang basah-basah itu dia diolah menjadi pupuk sehingga bisa memberikan hasil yang cukup bagus dari tanaman kangkungnya. Jadi secara tidak langsung siswa-siswi yang mengambil tema dari MBG ini dia udah bisa melihat lingkungan sekitar lah, udah peduli dengan apa yang ada di sekitar kita khususnya dari sampah MBG ini. Kumaha bentuk dukungan ti pihak kasiswaan karena kegiatan penelitian anu dilakukan ku murid? Bentuk dukungannya ya saya mendukung 100%, cuman kemarin itu kebetulan untuk pembimbing dari siswa yang mengambil tema ini kan dari guru mapelnya, karena saya sendiri dari backgroundnya ya sarjana iya sama-sama saja pendidik, cuman saya di bidang PAI dan bahasa Arab. Jadi untuk perihal itu saya kurang paham, jadi diserahkan ke guru mapelnya. Tapi saya mendukung 100%. Kenapa? Karena yaitu tadi mereka siswa tersebut untuk pembelajaran siswa tersebut ya untuk kedepannya, karena nanti kedepannya itu dia akan dipertemukan dengan berbagai macam-macam tugas dan dia bisa menyelesaikan salah satu masalah yang ada di sini. Jadi bisa memberikan contoh untuk ke teman-temannya. Bentuk dukungannya ya saya mendukung 100%. Ya dengan alhamdulillah dari sekolah juga menyediakan alat-alatnya. Jadi siswa bisa melakukan eksperimennya, karena kan itu bentuknya eksperimen ya, bentuk untuk pembuatan kompos dari bekas nasi-nasi itu, dan sekolah alhamdulillahnya bisa menyediakan dari alat-alatnya. Naon harapan pihak kasiswaan ka murid anu ngalakukan penelitian ngagunakan kadaharan MBG? Harapannya untuk kedepannya tidak hanya dijadikan pupuk, tapi semua ini bukan hanya siswa yang mengambil KTI MBG ya, tapi untuk seluruh siswa, karena kita juga punya program pemilahan sampah. Jadi selain dari pupuk bekas sampah yang dari sisa-sisa MBG, bisa juga ya dari dibarengi juga sama botol-botol, gelas-gelas plastik. Kita membantu pemerintah untuk dalam pemilihan sampah, dan kemudian itu juga bisa kita ataupun OSIS-nya juga, siswa-siswa juga bisa mendapatkan hasil dari pemilihan sampah tersebut. Karena kemarin saya sudah memberikan instruksi ke OSIS untuk pemilahan sampah itu silahkan dikelola, nanti diperjualbelikan dan uangnya masuk ke kas OSIS. Jadi kalian yang bekerja, kalian juga yang mendapatkan keuntungan tersebut. Jadi harapannya untuk kedepannya untuk semua siswa bisa lebih peduli lagi. Itu di sana udah ada tong sampah, udah dibedakan. Kita juga sudah punya tempat untuk pembuangan sampah yang khusus makanan-makanan basah, sisa-sisa makanan, ada tong sampah banyak juga, jadi bisa membuangnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Seperti itu. Hatur nuhun Pak. Sami-sami. Kitu wae ti abdi balik deui ka studio. Hatur nuhun, program MBG memang mere seueur manfaat sanes ngan ukur dina kesehatan, tapi oge dina widang pendidikan sareng kreativitas siswa. Ayeuna urang langsung ka reporter terakhir pikeun wawancara panungtung. Hatur nuhun nu di studio. Ayeuna abdi tos sareng Bapak Guru SMA ITE Miftahul Khair. Sareng saha Bapak namina? Nami Bapak Pak Asfa. Oke. Langsung ke pertanyaan kahiji. Kumaha tanggapan Bapak ngeunaan ide murid nu ngeunakeun MBG jeung panelitian? Ya, kita saya pisan ya kumargi tina program MBG ieu kan tos urang terang salareanya ku sabab seueurnya tilas-tilas atanapi sisa-sisa mameun di MBG ieu. Nah, jadi ieu mangrupikeun ide anu sae kitu na bade
neliti tentang kumaha eta bade dikumahakeun tilas-tilas atau napi siasat di makanan MBG. Sakitu. Menurut Bapak, nah kegiatan ieu bisa ngarojong proses diajar murid. Nah, leres. Nah, ieu kanggo murid ieu teh ngalatih pikeun kumaha murid ieu teh tiasa kritis sareng tiasa peduli kanggo lingkungan. Sareng oge di dieu murid dilatih oge kumaha ieu yen bahan makanan nu tos teu diangge teh saena dikumahakeun. Eta oge sareng ngajagi lingkungan gitu nya, sareng ngalatih kumaha ieu ngajagi lingkungan. Satos kitu. Namun pengaruh kegiatan ieu ke murid sajen. Pengaruhna jelas ieu janten inspirasi nya kangge murid anu sejen. Ieu teh janten inspirasi kanggo bareng-bareng kitu kumaha ieu kangge masalah tina khusus tina sisa-sisa makanan ti MBG ieu diolahna kedah kumaha ya naon engke si sisa bahan makanan teh biasa diolah sareng ngajagi tina kabersihan lingkungan. Oke, terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Mangga sami-sami. Sakitu wae ti abdi kembali ke studio. Hatur nuhun pisan. Ku kitu tadi warta ngeunaan program MBG di SMA IT Miftahul Khoir anu henteu ngan ukur ngabantosan gizi siswa, tapi oge jadi inspirasi dina kreativitas sareng panalitian siswa. Simkuring pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksian. Wilujeng enjing sareng dugi ka pendak deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.